ngakunya, aing ngaran urang gantinya jadi Ahmad. Yo, sama maneh nonton video ieu mending bantuan heula. Subrek channel YouTube Ginang Project. Emeh abinya beuki semangat deui nyieun videona keur ngaharibur mararanehna. Pokona mah subrek. Hey! Oke, langsung saja kali ini saya akan mengadakan kontes. Anu ngaranna kontes adu jelema. Dan kontes ini disponsori oleh Prosa Pertambangan Pasir Besi dan Batu Ginjal. Oke, kontes ini juga akan mempertemukan lawan lintas profesi. Tak usah banyak bacot, kita panggil saja peserta yang pertama, Saudara Komon. Ini dia orangnya. Si Komod ini berprofesi sebagai tukang parut. Apakah yang diparut? Dia memarut berbagai buah kelapa untuk dijadikan santan. Dan walaupun awak ngabu sesel, tapi pembogaan nama gede Dan Anda juga pasti akan terkejut karena lawan si Komod ini adalah atlet sumo. Saudara Ucup kita panggil. Ucup. Siapa pantas lawan Aing? Lain lawan si Komod. Basta, ini mah tong masalah awak, masalah keberaniannya. Si tong merenung gitu atuh goblok. Abang kena si awaknya gede, lawan. Ih, ewa, nya. Kena malah kurang adukan we, sok kena merapat dulu. Mukbang akan dimulai dalam waktu 3 detik. Sok kena marane sesalaman heula ame sportifnya. Sok kena sesalaman heula buru. Ah gitu, ngas lah lila mundur. Ya mana Komod, kudu semangat ya. Mana kudu inget kena kejadian Pareto bahasa mana denger hulu si John Cena. Mana kudu semangat, adalah merenung gitu tuh goblok. Ya semangat. Ya, maaf sekali pemirsanya. Kurang ada lambat, soklah urang ntar banyak bacot. Kita mulai pertandingan ini dalam waktu 1, 2, 3, 4. Yo, cek aing ge naon? Kupat aludna meja hakan teu ngawaru da sia mah. Cek aing ge teu dihakan teu pemainna pingsan, sok kira udang. 0, 1, 2, 3 udang anjing atuh sia teh. Ah kitu. Ieu wa, dek kawin tuane kasih eta teh kuat awak nu kelek. Ah, pira ge bau kelek sia teh, menya. Si Ucup teh jauh-jauh ka dieu. Demi ngelawan mana minyak nu teu terjadi sia teh. Lawan we lawan nya. Ieu gelut, kan si Ucup mah heula. Selain bau kelek, teu lagi bau. Ah, dek hangkut lagi. Lah, sia sok sakali diambean atuh. Atuh gelut we. Karunya si Ucup teh jauh-jauh ka dieu demi ngelawan maneh. Gelut, hayu atuh gelut. Nya lawanan. Gelut. Atuh kumaha mah teh lawan si Ucup mah. Goblok sia. Mainnya di lawanan ku aing. Aing lain masalah teu wani, karunya ka lawan. Soalna lamun si eta di lawanan ku aing, kena sok jadi penyakit tipes, muriangan deui ongko. Ayo, Ah, sorry aing kudu gelut sia mah, aing teh lepe. Aing mah gentleman, aing mah jujur we. Mun aing teu bisa gelut karena aing teu wani ka sia. Aing mah jujur we daripada loba alasan ka ditu ka dieu, mending kena jujur we. Tong sok loba ngomong, hayo gelut. Wah,